rada dikenelane mujahadana terutama ka bapak-bapak haji sadayana nu geus ka markah maksakeun maneh ngamabrurkeun diri jeung ka hijjul fuqara. Saijul fuqara nu sok jarumahan nu beungar mah jumahan teh mata boga ganjaran haji nu kokoro mah sakali jumaahan sakali ganjaran haji beak dosana leading kabeh. Jadi ya mana teh ka haji agnia jeung ka haji naon fuqara. Bongan usapna kanu kopeh bodas sungkul mata kayak nu pakir mam jumahan teh ti jam 10 da sakitu munggah hajina jam 10 geus ngadeluk di masjid pa isuk-isuk